Aman. Mudah-mudahan bageunnya sing rezekina. Neng terang tuh dina tuh jeung aya jucung. Mana eta teh jucung? Jeung rada keras. Kudu oyageun Terang neng dina jero sarung aya nu nyungcung. Terangnya da ngeset kan nu garela ieu geunya dasar satem ge dicungcungkeun ka hareup di. Aku margari istri mah sok rada ragab turas taros tanya lamun ningali wae kana sarung terus nyungcung langsung we porosotkeun samping sarungna kadinya sok ya naon sih kene nyungcung teh urang tewak kadinya. Satu aya nu goyak gayot aya huluan molongo Gusti ieu teh kendi lajeng di dieu aya anu celegeng ieu teh terong lajeng aya nu goyak gayot sagede kieu Gusti ieu teh mubaranana jeung hernia segala rupa ieu teh waluh juring waluh teh ieu teh waluh lajeng di dieu aya jublok aya suluh loba pisan poe ieu ari biasana mah punten manandang ari ngeuyeus seureut Rp70 kumargi waktosna singkat ceuk mah teh kade siapa ulah dilatih aing kudu istirahat cok ceuk ade teh eta jauh welekna aja di make topi lain gua make topi lain gaya teh herang sia disangka malah putung seram gitu tah mah ade teh ti foto we seperjuangan sareng abdinya urang hartoskeun sadayana mudah-mudahan waktosna cekap tapi ulah lami-lami teh waktosnya ka abudi margi abudi dinten enjing bade ngapakeun ijab kabul atuh neng ka umat enjing bageurnya keunah omeh sing bersih bade ayeuna teh ngeueum di walungan aya walungan di dieu teh aya mun anteur pengantin rek ngeueum rek cecewok mohon sing bersihnya cepengan ieu mohon sok tah kitunya sok mohon toh kitu cik ari ngais orok kumaha tah alhamdulillah cekap sakitu neng upami orok di ais upami neng di ais cekap sakitu moal pilih hayang rada tengah kitu di cepengna cik ayeuna diusapan mohon apan lajeng ayeuna dicium sok dicium alhamdulillah lajeng ayeuna dieyong-eyong siga ngeyong orok sok nang ning no ning nang ning nang ning no ning nang ning nang ning do ning nang ning ari waos tacan janten ari melek geus bulu wak wow ciluk ba kade ngaran mudak ulah si narko kade bising ke dia narko ditewak polisi cenah bejaan kitunya Solehudin namanya kitu Bahrudin ulah si narko mun atos ke di penjara kayaknya entong kade ibu kamu rangkalihnya ku sholawat amurang kali tadi Allahumma sholli ala syahidina kitu ibunya ari ngarepkeun budak teh ari ieu mah bunyareun budak teh jempes sia teh akun gandeng ka tangan teh ampun ari keur budak tas di mandian di bedakan nang anak siapa ini budak siapa nih Kasep ulah gitu ibu komo jeung silaja si Kasep bari jeung cacadelan cilaja si Kasep timuning aya ulah ibu jadi ka budak ge bingung ieu teh anak saha meuli Kasep teuing atuh budak teh coloho budak teh aing anak saha alhamdulillah tos diciuman diusapan mangga waktosna dibuka ayeuna masuk sampingna buka WA gitunya so gitunya alhamdulillah tuh cik canak ayeuna canak ayeuna sok diusapan tadi marada geus raku kaen ayeuna mah tos dibuligaran mah sok diusapan kumaha lemes atau nepi geus raku lemes meni umyang kuneng kitunya terang namina teh eta naon
Terang punten ieu teh mayang jambe bagernya tuh menimurus kieu hidup salami ieu ngajagi muhnya ngajagi naon nu disebut teh nya dijaga we ku hidup teh nya selalu tujuan teh ulah di itu di ieu tuh katinggalinya maneh meleuneu maneh kieu sok bager ayeuna di orang angonya tah gitu cik ningal bager cep budi ningal ieu na curugna ningal sok weh kitu kan cik jadol meni badag jung panjang deh panjang harapna lempeng di tengahna bengkok wadah nu kieu sadunganan mah oh yes neangan nu siga kieu nu siga abu di harapna jeceng ka hareup tengahna rada bengkok ka tukangna badag eta teh curug sok kaluhurkeun curugna ayeuna tah kaluhurkeun kitukeun lempengkeun kana mayangna sok siap 1 2 3 cos tah sok dikubak-kubak ku curug tah kitunya sok tah kitu tah ngabar we geus dicolok mah kitu nya bete-bete tah kitu sok upami tos lebet curug anu kadua lebetkeun deui jos tah gampi ngabakehkeunana teras kitu sok ayeuna anu kaluarkeun mun eusina tah gitu aduh sadayana Gusti mending geus raweuh kieu mending geus rambos-bos kieu alhamdulillah bakehkeun tah kitu nya tuh alhamdulillah sok mun kreuyeuf we keun we nyaram bos-bos oge sok tah kitu nya kami atos dilahun deui tah tos teu aya cangkangan tos teu aya calanan bungkusan ayeuna kuaa diusapan deui sok ka ditu keusrak tanapi leunaon panapi lemes keusrak ulah kaget hidup sekali waktu bakal tepang etapung dengan anu mulus bakal tepang jeung nu keusrak nu keur mulus kada hidupnya ulah kajongjonan nya panggih nu keusrak kada hidup ulah naon ulah aral subahanya margi hirup teh aya senang aya susah aya bunga aya gembira aya dukanya sekali waktu menuju bahagia syukur ka Allah nalika hidup gaduh susahnya innalillah mudah-mudahan hidup sing kenging kabungan kabagian punten cep bade bade tumaros ari neme mayang eta dicolok ku saha ku abdi lajang neme dibekeh-bekeh ku saha ku abdi lajang eta dicabutan buluna ku saha ku abdi nepi karangsak eta ku saha hebat tanggung jawab jangan sampai habis manis sepah dibuang ketinggali lemes menggelingan ngajerama kesak dipiceun we eta teh tidak bertanggung jawab mudah-mudahan hidup sing jeung pemimpin anu saemina bertanggung jawab atas apa yang pernah diperbuat bagernya sok simpen tah ieu teh disebut mayang jambe ieu jambe geus jadi buah maki guyat gayot neng kumaha pernah ningalin wong gayot nya ieu jambe pernah sok nyanak hiji neng nyanak hiji dah kitunya bade milih mangga kitunya tuh kitu tah ayeuna urang beulahnya tapi urang di contohan heula sok pangmeulahkeun dah toh segitunya cepengan nengnya neng mah istri sak siksiknya sok ketrukeun neng di dieu tah di dieu ketrukeun jamena lalaunan top gitunya ieu teh jame sok toh secekapnya alhamdulillah nuhun bager tah ieu jamena tos dibelah bagernya katingali ku sadayana jame dibelah nya tuh ieu teh jame dibelah katingalinya iya teh upami kolot mah jame teh namina benten namina teh jebug teu asna kabina-bina tapi aneh bin ajaib najan sakumaha teu asna jebug atanami jame kolot ni mah Gusti najana wohuntuan teu rakeun baheula mah ngaboleah we beureum kitunya eta teh ku jame kitunya iya mas sanes jame jebug tapi namina jame gumeuleuh naon jame gumeuleuh teh jame ngora naon sifatna nya leueur nya baseuh tingali pohonya tingali ku abdi urang ragapan ieu jame tuh jame gumeuleuh leueur baseuh sekali deui jame di rampaan
base Base. curugna diamuan bau sakali deui Kumaha? bisi Oh. salah jame dicabakan base diamuan curugna Bau. tong kaget Ulah. lamun naon nyampaan jame tuluy Ulah. curugna diamuan bau eta teh jame kitunya ulah kaget Ulah. kitunya saleresna naon sifatna ieu teh jame teh pinang dibelah dua. Peribahasa menyatakan hidup harus bagikan pinang dibelah dua. Hidup teh tina hiji jadi dua, bakal jadi ngahiji deui kedah sarasi, kedah harmonis bagernya. Urang Sunda mah sanes jami, sanes jami tapi nu kieu namina terong. Terong. Cek abah sepuh mah kan tenang gitunya, abah hatenan aturamana apa upami terong dibelah namina oge tos janten bebelahan terong. Ari bebelahan terong teh naon duh eta aburis neng naula teh meuni siga bebelahan terong harmonis sami bageurna sami nyaahna sami serasi gitunya tah kedah sapertos bebelahan terong tah kitunya sadayana naon dik adik oh nya tah dina rumah tangga bager ieu aya daun bagernya aya daun lajeng aya suluh omat bagernya sifat naon nya kompet daunkeun ngahurun suluhkeun kadeges rumah tangga mah hidup bakal ngahijikeun dua keluarga sifat hidup kitu kadeh neng ulah wah ieu mah pasti turunan ti kolotna kitu saurna ieu pasti turunan ti kolotna kitu pasti pamanjiga jeung salaki abdi teh pasti bakal kitu teu kengingnya margi ciri sabak saya negeri cara sadaya utami dina awi sa dapuran tara lempeng sadayana tara bengkok sadayana sok aya we ta eta bagian hidup nu ngalempeng nanya salajengna dia aya waluh cepengan ye sok bageurnya karena sen aya waluh bule ieu teh biasana mah di Ciaro sok seueur waluh teh karasan ya bakeng waluh di Lembangnya budi naon namina eta teh waluhnya ari waluh teh waluya ari waluya teh sejahtera atanapi bahagia hoyong waluya hoyong bahagia serezekina hoyong umroh kalaksanakeun hoyong haji kalaksanakeun hoyong gaduh bumi kalaksanakeun hoyong gaduh putra kalaksanakeun rumah tangga repeh rapihan teripu eta teh waluya eta teh bahagia hoyong saperos kitu sok eta teh silokana di aya dina waluh ayeuna kieu samat waluya samat hidupnya ngajorowok sing tarik sugan ke kawaluyan aya dina labat ieu waluh ayeuna kieu angkat kaluhur gorowokeun waluya 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 urang Jengjing urang Jatiwangi urang Surabaya urang Cibuga kedah ngadangun bengi ayeuna aya anu bade waluyanya siapa siap ngajorowoknya sing tarik pisan 1 2 3 sok angkat sok waluya 1 waluya 2 sok waluya 3 alhamdulillah cekap sakitu ibu tah orang teroskeun ayeuna ka tukang kacapi kumaha sik tukang kacapi lain mun gede-gede teh ari sial mun kacapi teh ampun pisan naon barang hakan nah di layar gitu di layar namanya teh aya Kang Budi gogorowokan waluya eta teh lain kahuruan aneh lain meta tulung pada kabanjiran eta teh nyamat ka baluyan meta kuping teh ku cucungik maneh sepi di motor Allah sepi cenah sakieu ramena make sound system sepi saur teh wayahna we sakali deui teh can kadangu ku tukang kacapi sok sing tarik gitunya sok tuh 2 3 waluya 1 waluya 2 waluya 3 alhamdulillah hebat deung daek we ditah kitu oge pengantin teh tah eta teh namina teh nganut eta teh nurutnya kedah kitu kusaha we nu pihadeuh mah diturut pagernya kunaon we dipiareng kikituan apan hoyong nyambat kawaluyaannya tukang kacapi ulang tong ka mana we sia teh namanya teh kadangu aya nu jojorowokan waluya-waluyaan sepi kan eta tadi alah
cekap teu kada diulang naon abi naroskeun katok tapi kumargi si eta mah budak di berboga aya anu nikah tunarungu tah si eta sok belah aya nahan res waluya teh aya di lebat waluh urang belahnya kitu terus tolokan ayeuna belah ku Abudi sok tuh hari pemegot mah kitunya barewek tuh disadanya alhamdulillah aduh Gusti cekap sok tos ya moanya sok ayeuna dibekehkeun penting ieu mah bagian ngabekeh-bekehkeun we tah sok bakehkeun alhamdulillah hiji emang sareng abah mohon tah kitu ulah aya tulangan paling resep mih kocok aya tulangan iya aya waluh dibari tulangan mohon pisan sok Abudi cik simpan waluh di payunanana lajeng ningali curugna nu tadi sok tah waler bageurnya sing jujur ngawalerna siap 1 2 3 Abudi sok ayeuna kieu-kieu waluhna ku curug tah bade naros abah ari waluh teh bibirna eta teh garing tanapi leueur tanapi seuseut leueur janten waluh teh leueur kumaha sami nyatet teh juri saha alah poho can aya anu ieu na can aya sekretaris teu acan aya kumaha panitia we mah ade aya jadi saksi omat catatkeun ye catet ade wayahna penting ieu jadi saksi jadi sekretaris desa sekdes gitunya tah punten neme teh saur Abudi cenah waluh teh leueur kade tulis leueur nomor hiji Abudi tingali curugna garing atanapi baseuh saksian tak ku pe bergacena yen waluh teh anu kadua baseuh ayeuna colok tengahna jos kitunya ya utek-utek kitu tah Abudi eta teh nyolokan waluh kemana itu tukang kamera tidak ti aya si eta tukang video kare nomor 3 teh nyaeta nyolokan waluh nomor 3 nya colok deui angkat ka luhur diamuan bau naon cik bau waluh nomor 4 bau waluh cik nomor 5 colokan cik lamot kagok borontok kapalang caramang gede colok lamot asaan asa naon hayo asa waluh ade saksian panganten keur ngalamotan asa waluh ayeuna tingalikeun ka penonton sadaya kieukeun mohon Pak tingali tuh tah tingali pere boga tingali waluh teh molongo siga kieunya tingali ku Abudi ayeuna Abudi cik tingali nu molongo siga kieu kira-kira siga naon ya siga waluh teu kabobodo teh nyo teu kasamaran tinggal rasana rasa waluh bauna bau waluh getah lage getah waluh tah eta nu disebut hoyong bahagia hoyong waluya jujur eta we teu aya deui hirup hoyong bahagia lahir jeung batin sing jujur ngurus bojo jujur ngurus caroge jujur ngurus mertua jujur ngurus ibu rama jujur di lingkungan jujur di kantor di padamalan insyaallah hirup bakal bahagia tenang tumaninah betah tehnya sekali waktu hidup salikong ngalikong atau napi naon disebutnya salingkuh sekali we kitunya maka berikutnya akan ada kegelisahan tong dina film Jangan Bercerai Bunda sok kalajoanan gelisah we kitunya kudu siga si Andin atau bari jeung geus si Andin oge ayeuna teh kitunya mohon kedah jujur mudah-mudahan hidup sing pinuh istiqomah kalayan jujur rumah tangga teh ibadahnya teu aya di rumah tangga anu pang nikmat-nikmatna nyaeta ibadah tikah kebahagiaan teh teu aya di dina ayana rumah tangga teu aya anu bubujangan lanjangan bahagia jeung moal beungar lamun urang henteu gaduh bojo henteu gaduh caroge nya tah
bojo jantan kuahna caroge jantan nu disebatna ngulasarananya. Mudah-mudahan sing pinuh rezekina, sing pepal tapal wakal kalian sing munal hasilna bageunya. Sok ayeuna mah kapayun neng kapayun kadinya babak akhir pamirsa. Permoga kita berikutnya ada demonstrasi yang selanjutnya. Yuk mangga buat video doti foto juga jangan lupa ya, liputan khusus untuk pengantin berdua orang kapayun kayaknya payun sok bageri cepengangan dah cepengan tah gitunya cepengan ku neng sok tah gitunya. Oh ku pamenggeutela ke istri heula sok eta pasikeun ka ceuimik sama di cecet sekali lah itu. Sok neng punten bade tumaros dupi engke teh ka caroge teh bade nyebat naon, bade nyebat aa, nyebat engkang, nyebat ayah. Kasih ari gawean main oli ari anak mah aya pedut teh. Sok we lah mongkot ku oli nu kitu mah abah teh. Oh tapi zaman aya mah da usumnya hak eta mah nya. Bade nyebat ayah, engkang, bade dedi sugan kitu Dedi Mulyadi ti Purwakarta. Bade nyebat naon kita neng? Aa. Abah mah penasaran neng, hoyong ngadangu, hoyong nguping neng tilu kali nyebat aa. Kakang Budi nya nyebat cobianya seperti eta ceuimikna di cepengan. Ceuimikna kamu. Nah di mana? Manya kudu nyebut nyimik. Mikna sok cobian halo kita. Halo. Do, rada tarigan auga halo. Halo. Sok ana cobian nyebat aa tilu kali. Aa. Aduh. Aa. Aduh. Aa. Aduh. Sakit cekapnya mun aya urang Cigawir di dinya nyebut abah. Budak teh. Budak segede kitu geus abah. Padahal ngora keneh teu naon dahak baheula mah abah jeung amu nya banyak. Tuh, teu naon ana nyebat aa. Tapi neng nu langkung Abdul nu kangkung sae dina rumah tangga kedah nganggo perasaan nya. Ulah abah sabasi unggul nalma unggul dikenah sareng jiwa. Kieu contoh soal kitunya. Gimana no? Hayang dikadek supaya nyolokanku iya gerai tengah bujur. Teh gawe yang nyolokan bujur weng teh EGBRT satena. Bawul pisannya neng rewasna mun anu gelo sia mun nyolokan pisan itu kieu tah kitu-kitu nyolokan kana bujurku teh hong sama jong di Geus di bola ada. Neng anu heura saeutik teh. Sok ikuti abahnya sok ninggalna ka ditu belakang. Jadi abah jadi deg-degan atuh. Oh si Amih di dia. Bisa si Amih timuru si Amih seburuan gitu nya sok. Abdi calon bojo aa. Alhamdulillah. Urang tiasa tepang jodoh dina dinten enjing abdi janji bade satia bade satuhu siang sareng wengi abdi dinten ieu enjing diwalian urang resmi suami istri dikawit enjing abdi masrahkeun jiwa sareng raga tiluhur sausap rambut dihandap saupas dampal di tengah saaya-aya nyangakeun sawah sakotakan kebon sakancewok ayeuna parantos remet jukutan nyanggakeun kanggo aa pangmaculkeun pangaseukeun pelakan bibinihan aa
ku bibinihan AA Ngaseukna ngaseukna nyokelna nyokelna bade jero bade jero bade bade dee entong milarian di nusanis entong milarian di ieu nusanis we nu abdi ieu we nu abdi abdi bade dulang pinande dulang pinande asik gitu iya dulang naon beci serian maneh ampun pisan kebon tak kamu cabok kadinya urusan sesurian pada ieu mohon rek jero rek do cakakak belah ditu nya kumaha patani atuh rek bapelakan mah dulang pinande ta ieu teh dulang jublegnya nang karak aya bolongan sok diliangan rek jero rek deet nya kumaha nu nutunya kitu sok sangakeun ayeuna mah tah tampi ku abudi alhamdulillah sok cepangan ceumikna pasikeun alam jol gerewok di cekelat hari aya nu molong-molong kitu teh abudi ari engke nyebat ka bojo teh bade mama bade mami bade ibu bade dinda bade bunda bade tante bade bebek bade neng bade naon sok bade acil kempet ngapain si acil aya di dieu semua bade naon nyebat teh kade ulah nyebat naminya mun mari ngabdi mah geus gaduh putra mah ulah siga si itu tuh bogarna tuh nya ka anak oca eta anak ka inung geus tinurutan salakina mah aya ka salaki ka mah inung nyebut ngaran geus oca tuh si oca bade nyebat naon bageun nyebat sayang. Aduh, nyimas sayang. Aduh. Sok nyebat nyimas sayang, sok mangasap. Ini teh naon sok. Nyimas sayang. Aduh. Nyimas sayang. Aduh. Nyimas sayang. Alhamdulillah. Siapa yang tahu bulat digoreng. Lain ieu mah heukeur ka bojo nyimas sayang. Bade tumaros beli lepat eta teh mun aya nogan teh aya dina sayang. Terus sawiosnya sok mohon ikuti abahnya sok nyimas sayang. Sayang. Aa alhamdulillah tiasa ngajodoh kasalira nyimas mudah-mudahan urang dina rumah tangga bahagia jazakallah khairon kasiron mudah-mudahan ieu amanat sing maslahat kalayan manfaat ieu jubleg ieu dulang bade ditandekeun diango laki rabi dipolahkeun supados hasilkeun sami-sami AOG teu gaduh naon-naon mung gaduh koneng sasolor muncang sadampa guntang gantung teu ditanggung nu ngagayot teu diganong pepenul batur ngaringku popongkol batur ngarengkol batur ulin munti peuting hareudang lamun ti beurang lamun seeta hudang nyung kedang nyang ngajak si dengdang mudah-mudahan nyakeun kang neng rek panjang rek pono rek lempeng rek bengkok rek bodas rek lestreng tong melarian deui nu sanes punten kan lestreng punten tong melarian nu sanes ieu we ti aa kanggo neng alhamdulillah rabbil alamin 1 2 3 digebrak deke nyolokan bujur si eta mah bobo istirahat gawe tecan bares ngalajo mesikeun aya di ari panebat kulem molor gawe teh cenah beakeun ku hayang kaduping kadangu tadi ku abudi teh naroskeun aya anu panjang aya anu ponok anu lempeng anu bengkok apaan tadi teh gaduh barang ayeuna teh apa dititipkeun ka cucungik maneh nah sia teh betes sok pasti keur ngakas eta kitu aduh
alhamdulillah tah ieu sok pasikeun kasep. Tuh meuni lempeng teu bengkok lempengnya. Sok pasikeun tong disimpen ka di asongna dinya tah cepengheula Gusti Allah. Meuni majang. Majang gitunya. Ditampi alhamdulillah. Kenapa Aa Budi masihan halu kumagi neng masihan jublegnya litas kunu ilayah teh semata-mata Allah nyiptakeun jodoh teh supaya sirep bahagia aya wadah jeung tutupna bakal aman aya halu jeung jublegna oge bakal aman da mungkin aya jublek kudu ku pacul mungkin jadi sareng halu ngajodoh namina sok neng ayeuna neng babaladah diajar popolah ayeuna etang-etang naon ngawitan urang numuk tah sok bager calak hiji tah ayeuna